Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dina hikmah, yakni hikayat jaman salamat jeung silakan. Aya hiji jalma soleh anu diangkat jadi penasehat raja. Ceuk penasehat ka raja, kedah ngadamel sae Gusti ka jalma anu ngadamel sae. Ku ngabales kana kasayanana, kana anu awon mah teu kedah ngemut kumaha ngabalesna. Da kaawonana mah sorangan anu bakal malines kana dirina. Kacaritakeun aya jalma anu hasud ka panasehat, kusabab dipikadeuheus ku raja. Manehna rek fitnah atau malsu terus ngadeuheuskeun ka raja. Pok manehanana teh nyaritakeun ka raja, "Hei Gusti, penasehat Gusti parantos nyaritakeun yen Gusti teh bau bahamna, bau sungutna cenah. Geura upami Gusti nyaketan ka manehna, pasti manehna sok nutupan eta irungna." Kulantaran kitu, ieu raja bendu jeung panasaran, hayang buru-buru ngabuktikeun sabab lamun nya kitu dianggap ku raja musuh dalam selimut teh. Ceuk raja ka jalma nu mitnah, "Ayeuna mah jung bae maneh geura balik. Keun ku kaula rek dicoba." Terus jalma nu mitnah balik ka lemburna. Panasehat raja diundang dahar ku manehna. Teu lila penasehat raja datang di subuhan dahar. Rencangna teh kumplit nepi ka bawang beureum oge aya disodorkeun. Mungkin peutuy meureunnya. Jengkol, sambal gitu. Anu disinyalir lah pibaueun mantak di dahar. Entos kitu eta ngadahar penasehat teh, amit mundur ka pribumi bade ngabujeng ka raja. Nyata sakumaha biasana mere nasehat. Ceuk raja, anjeun beh dieu sing deukeut, anjeun dieu sing deukeut jeung kaula. Terus ieu penasehat ngadeuketan ka raja bari nutupan ieu bahamna. Maksud eta manehna supaya ulah kaangsreu atau kaambe ku raja bau bawang. Ceuk raja di jero manahna, "Bener pisan euy caritana ieu si anu teh." Eta raja tara nulis surat ku tangan anjeunna kajaba surat-surat anu ngeunaan sumbangan atawa persenan. Ari harita mah ngadamel surat ku anjeun, nyaeta surat anu ditujukeun ka petugas raja bagian hukuman. Kieu eusina surat parentah. Sadatangna ieu nu mawa surat buru-buru pencit beset eta kulitna. Eusian ku jarami geus kitu gancang tembongkeun ka kaula. Eta surat dibawa ku panasehat. Ka mana nyata ka petugas hukuman. Di jalan papanggih jeung jalma anu mitnah teh anu juguhan eta dahar. Pok manehna nanya, "Anjeun mawa surat naon?" Ieu jawab penasehat, "Surat ti raja pikeun nyokot sumbangan kaula." Ceuk jalma anu mitnah, "Kadiekeun bae atuh suratna eta teh." Ceuk penasehat, "Nya mangga bae." Bari suratna dibikeun ku penasehat ka jalma anu mitnah. Terus eta surat dibawa ka kantor petugas hukuman. Suratna ku petugas hukuman ditarima jeung dibaca. Bari manehna nganagoan atau nungguan. Ceuk petugas, "Ieu surat parentah ti raja. Maksudna supaya anjeun dibunuh."
Cek jalma anu mitnah, ieu surat henteu ditujukeun ka kaula. Allah anu langkung uning mah kana naon perkara nu aya di kaula. Tempo heula kaula rek ngadeuheus ka raja. Cek petugas, ari surat ti raja mah nyata surat tugas, teu aya istilah disawalakeun. Tapi kari pelaksanaanana bae. Terus hukuman dijalankeun sakumaha eusina eta surat. Terus disanggakeun ka raja. Kacaritakeun ieu penasehat datang ka raja sakumaha anu biasana. Raja kaget terus nanya, surat teh geus dianterkeun apa henteu? Jawabna ieu penasehat, abdi teh di jalan pendak sareng si anu. Eta surat dipenta ku manehna. Wa abdi dipasihkeun. Ceuk raja, eta jalma teh geus nyarita ka kaula. Ceunah anjeun geus nyaritakeun bau sungut ka kaula. Ceuk penasehat, teu pisan-pisan. Ceuk raja, naon maksud anjeun nutupan baham ku leungeun anjeun? Saurna ieu penasehat, abdi teh disuguhan dahar ku manehna sareng bawang beureum anu rupana berjengkol meureun peutuy. Mantak abdi nutupan baham teh bilih angse atau kaambe ku Gusti. Ieu ceuk raja, ari kitu mah atuh anjeun teh anu bener. Itu anu salah. Jung ayeuna bae gera balik. Tetela nu ngalakukeun anu goreng teh mah eta kabakal kapanggih akibatna goreng deui. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Kita husnuzon kita kedepankan, akan tetapi kewaspadaan kita ini harus diperhatikan. Karena tidak semua orang ketika kita berjaya mereka sama-sama bahagia. Kita lihatlah banyak nyamuk ditepuk tangan, akan tetapi tepuk tangan bukan gambaran atau maknanya mereka bahagia, akan tetapi mematikan. Jadi mudah-mudahan kita waspada, terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa zikir, berupa amalan, dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari cerita ini yang sangat panjang ya, agak panjang dari yang lainnya. Ternyata dunia ini perjuangan. Perjuangan baik dalam hal dunia maupun hal agama atau akhirat. Mudah-mudahan kita dikuatkan, kuat iman, kuat Islam, dan kuat yakin, selalu berlindung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.